Masukin apa tuh? Wortel. Wortel. Serai, salam, wortel. Dikasih minyak dikit. Terus dipakai Royco. Burung mingpir. Ini cabenya diambil, jadi nggak digoreng ya, Pil? Iya. Mulak-mulak. Pan masak di alam. Nelio segala di alam. Kau cekin, Pil? Entah saya tuh, tuh entah merak dah. Tinggal tempein. Ya. Saya sudah undur. Saya mau memaksakan, tapi ya begininya kondisi alam. Mantap kianya. Asli. Jadi bayang-bayangnya. Mahal kianya. Assalamualaikum. Oke guys, kali ini aku mau janjian sama pasangan muda-mudi, si Pirna sama Adeden. Kebetulan kita udah janjian mau ngeliwat nih, kebetulan udah deket sama mereka. Ini di sekitarannya tuh, lihat view-nya keren kan? Wih, mantap. Buat kalian semua yang penasaran, ikutin terus perjalananku sampai selesai. Tuh, mereka udah ada di sana, bro. Keren kan? Sebenarnya udah dari tadi sih, cuman baru tag sekarang. Wah, jalurnya coy bikin ripuh. Udah matang belum, Pir? Belum. Ah, belum. Proses penyuluhan. Masih proses penyuluhan. Masukin apa tuh? Wortel. Wortel guys. Apa ya nama ilmiahnya? Karot gitu dah pun salah. Ya teh naon wae, Pir? Sama apa aja? Sama beras. Udah pasti itu. Wortel. Tempe. Tahu. Oh, itu tempe. Asin. Asin, jengkolnya, kerupuk, mantap pemandangannya, indah. Naon? Oh. Buka sereh. Kalau khas lewatan Sunda teh dimasukannya, Pir. Sengit. Padahal mah, Pir, di potongan oge teu bermasalah sih. Potongan? Teu nanaon si kieu oge bagus. Ini terus dimasak kuan. Masak. Minyakan, masako. Enak minyak. Aya asana teh di atas. Aya gorengan aya minyak ke bawah. Kalau Tapi dikit. asa kumaha. Mending masukkeun we jengkol oge. Henteu jang ieu jang tahu. Jalona. Kayak emut asli. Waduh, euy, gak bawa minyak cenah euy. Tuh. Mamanya. Mana minyak teh gerak bawa teh sauprit cek ieu. Selesai tadi. Sisakan nu sangu. Keren ini. Mantap pokoknya. Tuh ada tempe. Terus itu bumbu-bumbunya, salam. Khas di Sunda tuh kayak gini nih dalemannya. Coba lihatnya. Serai, salam, wortel. Dikasih minyak dikit. Terus dipakai Royco. Dikasih Royco.
Ih, keren. Ini Kita mau lagi belajar ngeliwat setirna ya mah. Hurung ini mah. Saan pir. Sasak can pir. Gigi tuh. gigi. Gigi. Akan can Arab. Cayan deui atuh. Gigi. Luhurna. Terus we ganggang. Dikit deui we. Caina. Cayan deui. Sok. Dah. Terus lumayan. Cobian deh coba. Daunna anjay. Ari eta kumaha tempe? Aduh, cik cobian we pasak. Eta pan aya keneh Anjir nyasar. ada gigi euy. Pisang Oh, di ieu we atuh, A. Eta Tahu we dibacem. di kitu lahnya. dibacem itu. Heeh. Itu kadikan apa tuh? Handapna mah henteu teh. Luhurna Dulu kan. Saya orangnya kulit coret. Di ieu we tempe mah di ini luhurna nah giginya. kurang sih meureun kitu. Henteu pir. Kieu ya. Entos. Nah, atuh. Emang bakat sok itu. Asin deh mana goreng. Asin mah bakal cepatnya. Nah kalaki. Alas ya euy. Asin lawe. Sok. Goreng asin dulu guys. Sok goreng pir. Ngan itu tahuna alingkeun heula. Heeh. Nya mau lawe. Sok. Wih deh, mantap cuy. Enjoy your life. Bari sebat but. Lihat pemandangan, wih deh. Menikmati indahnya alam yang sering kita acuhkan. Orang kota mau bisa kieu. Kudu mayar. Mayat. Urang mah tinggal daekna mau ti mah. Mulai gue belesekan. Bang bodas. Ini cabenya diambil, jadi nggak digoreng ya, Pil? Pakai gula tuh, Pir? Gula merah. Ek naheur cai moal? Boleh. Kanu iya we nya naheur cai mah. Luhurna mah gigi. Kan hadap naman teu. Tanya. Baik lah ayo we. Beda iya merenat iya nanya. Tapi enak dah. Nya tuh enak. Nama nya. Nya seuneunan teu ieu. Intu ngabrot teu. Eta ya kene cabe. Teh tilu deui tah. Isi banyak.
Habis? Ini Mana gula teh? mana? Gula. Jengkol. Iya, tak eta. Kalau lagi nyamal ya. Khusus jengkol belum kegoreng, ada telur juga belum kegoreng. Atah we jengkol mantenan naon meureun? Tidak, nak. Ini. Oh ikona? Entah ya. Uyah teh nyandak. Ente. Oroi koda cek. Bela kedai mah lebih prepare-nya. Karena cuma deh lah. Nah, terangkan kebutuhan lapangan dan lain. Nya, ABG kan teu apal. Maksudnya tempat ieu sugan teh teu kieu. Memang ke mana bener-bener kebutuhan di tempat di mana tuh bawa. Jauh pasti lah bawa. Teh sugan di Telaga Sari di kebon atuh. Tapi anu aya saluran cai geuning. Dari jauh mah wilayah cairan. Nah itu. Naon? Naon na? Ieu teh rek masak naon? Asin. Sok we lah eta lah urang bikin we eta. Pakai daun atuh. Amis. Kurung tepir. Itu paling. Oh, yang gitu deh. Coba lagi. Minyak mah kebelah deui jadinya. Yo, segala dipati alam. Tong dikocek ting pir pupuk. Sakit gitu pupuk. Hah? Nya sok atuh udah. Tinggal ieu eun. Tah ka dieu. Kira ulah waka urang saringan minyak mah. Tapi lain Tiga sima enah ning Naon? di natran. Kuduna teh pir. Alah sia ulah waka asin euy nu digoreng teh. Naonna Tahu heula. tempe dulu lah. depan minyaknya cek yang kayak imah Lain nah, ini dilindes. di mana ya yang besar kecil? Naon? Mesengin. Hoyong we bila mana main gitu tah. Lu di ke mana eta mah? Hiasan di rumahnya. Terbentur. Jadi kieu eta kumaha? Astagfirullahaladzim. Calik jang. Diwajak gitu. Enggak. Sampean langsung. Tinggal tempeun. Ya. Ieu kana naonkeun? Kana ieu Heeh. Anjir rek ngala daun, euy jauh anjir. Kayak daun mah. Hah? Daun. Plastik we beberkeun.
jauh itu Jogja. Iya batu keresek ah. Daunnya. Saya mah memaksakan tapi ya begininya kondisi alam. Mau gimana jauh di Bang Emo, Ya di jauh di peradaban Mantap. manusia. pokoknya mah kerja mah ngeunah we. Aku mau bacan makan pisan itu. Asli. Tadi mama lah. Ini tadi tekaupan. Mini nya ieu oge. Ya iya. Tuh atuh gigi. Teu buku gecek abi ge enak. Itu sama yang nah, aku sama nggak? Bang Hal, Jengkol. asa anu poho tapi naonnya? Mana tadi lalapan Agung punya Oh nya. Proai. Wai, di kampung Baraya nu kieu naonnya? Mama. Oh, wai. Roai teh nu kieu ning lingas. Alright. Oh, right. Lain proai sih itu naon? Jaat ya. Jaat. Jaat ieu mah. Bahasa Indonesia itu naonnya? Ini lalapan ijo pokoknya mah. Eta, yang mah bisa di dahar. Mantap kieu nya. Asli. Jadi bayang-bayangnya. Mahal kikiannya. Rumah makan pakat sabaraha? 150 leuwih. Menang piu kieu henteu. Tah eta anu jadi Bawang atas. Jadi nu nonton mah bonusnya piu. Meningkatkan selera makan. eta pisan. Ayo pada makan yang lagi di rumah, yang lagi nonton. Menyosnya. Enak pisan. Ai China aya keneh. Ah, teko. Aman aman. Sepertinya mencabai Naon pir? silada. Mun amis mah kecap gitu pir. Tangan saya eut. Mangga mah nya eta jeung ieu diadukeun. Jaat. Mau kangkung luar negeri mah kan sarieuna. Padahal nikmat. Teu kudu make bius. Mau kudu ieu. Tapi eta padahal orok nu sasare nya mere kangkung. Pantun bawaana teh gini kangkung mah. Diancurkeun heula kangkungna. Jadi mal arogoan orok teh mun aya orok itu nu ogoan. Nu sok sasare geuning sok aya wae. Cengkeleun kolot teh. Padahal papan kangkung. Tuh ibu-ibu. Mana? Iya maksudnya di nu kamera. Ibu-ibu Anu punya anak bisa tidur bare kangkung si adennya. Solusi nama. kan baik terbaik nama eta mah kumaha dokter. Lima saran tidak wajib ditiru. Pas we ieu ngaliwat Coba makan giginya. Nggak ada tuh digentak. Iya enak. Jangan pulang dari Kamu nyobaan di situ tuh.
Gimana? Saung Saung itu. itu. Anu tengah. Jalanan berarti kan itu Nu tengah Maksa itu. kan berarti pirna acukna kudu anu tong dua maksudnya anu biasa Ini maksudnya 2 rangkut itu. kudu wani pirnana deh kahanapna ada sebenarnya babari kanu tadi gini kalau ke parasut terjun payung gitu. Wareg kah? non wareg sakit tuh masih kena Sementung. Sekarang deh kayak Cuacanya sedang tidak baik-baik aja nih. Tapi lemuknya mah enak gitu ya. ya bagus deh anu piu viewers maksudnya gimana nggak kena? Buka ngan lamun gitu. Keur cuaca kieu. Nah, nu kudu maksimal mah ieu awak ya terus kuat awakna. tuh nggak kemah nyampe iya wae nyampe maghrib atau isya pulang heula pagi-pagi kadinya deui Piu naung gua mereka. lamun nu deket mah tempat ngecampna Di Papandayan. Enak kok juga lah. tapi itu bisa balik jangan makanan pil Di Papandayan. Di mana atnya? nu aya balong we nu badag balong Yang ke jalan apa deh ada ya? oh itu tuh Oh iya. bukan aya jalan Bayang kelakar tiga kok. kalinya Tadi ada ya tuh. bebas Ngambil sepisan dia. tadinya di IG hayu Enggak. Ngambil sepi tadi sekali. cuma sanggup pirna we Nggak lagi. gas ke Kudu nyanak kru nu ieu tapi da barudak ke kal daekeun da jat kieuan mah. hayu Tadi ieu. Ulah amul parab. Tuh, iya sama tuh sarungku. Buang nang keikanannya. tong dibuang lebar Di nagrak manya aragung. pengusaha we. Ya. Bangunan. Udah kieu hungkul abi teh baheula. Nah, hese hayang jadi hayang waktu benar-benar pulang jauh tina aktivitas nu sapopoe teh hese aya we gangguan teh.
Itu tuh itu nak kadiekeun. So satu Iya keur. Tadi abi mah. Ya abi mah tadi. Mana HP sok. Sok. Iya bakal save lah. Rame itu serangan mah. Ayo. Bukan siapa? Dadah heula, dadah. Thank you yang udah nonton.